Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hina suila ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul amal. Faqala khairul ayyam yaumul jum'ah wa khairus syuhur syahrul ramadan wa khairul amal as-shalawatul khamsi li waqtiha. Katampi ti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika anjay taros poe naon nu pangsaena, bulan naon nu pangsaena, amal naon nu pangsaena. Ibnu Abbas ngadawuh pangsaena poe nyaeta poe Jumat. Sabab poe Jumat sebatna Sayyidul Ayyam, disebatna rajana sadaya poe. Khairul Ayyam pangsaena poe. Dina poe Jumat sadaya amal ibadah langkung-langkung ditikelkeun tibatan ibadah yang diterita anu sanes. Bahkan sholatna, sholat sunatna, sholat wajibna beda tip sholat-sholatnya poe anu sanes. Bahkan tingkatan keabdolan sholat berjamaah, kan pangabdolan berjamaah sholat subuh. Tasnya sekian minggu teh pangabdolan subuh berjamaah subuh dina dinten Jumat. Pangabdolan eta. Sabab dina dinten Jumat oge sadaya amal-amal manusia diangkat ke langit. Dina poe Jumat oge ahli-ahli kubur diangkat ke diringankeun siksaan kuburanana. Dina Jumat oge amal urang ditingkatkeun. Mata ka istilah Jumat berkah. Nang pampang Jumat sarodakoh poe Jumat teh. Lajeng pangsaena bulan Ramadan. Margi dina bulan Ramadan nyaeta bulan anu kacida mulyana aya ibadah puasa, berbagai amal fadilah dilipat gandakeun dirinya. Lajeng pangsaena amal nyaeta sholawatul khamsi li waqtiha, salat 5 waktu tepat waktuna. Salat nu 5 tepat dina waktuna. Eta pangsaena amal. Tapi lamun ningali kadinya urang ulah terkontaminasi da poe Jumat pangsaena poe teh geus amal teh poe Jumat we. Da bulan Ramadan cenah pangsaena kakara Ramadan we lah ibadahna. Da atawa salat cenah 5 waktu salat eta we lah ibadah teh da pangsaena amal mah salat terkontaminasi kalinya. Sama diterangkeun deui inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Pangsaena amal mah sabenerna amal ibadah anu Allah narima ti anjeun amal eta. Amal anu tarima gitu maksudna. Percuma ayeuna lain percuma salat ngaduk-duk salat bae teu tarima ku Allah. Sabab syarat jeung rukunna salah. Sabab fikihna salah. Contoh misalkan teh mah ibu-ibu ayeuna ngangemu kena kapan nutupan aurat. Terus nutupan aurat anu sakabe badan kudu ditutupan kecuali wajah jeung 2 dampal tangan nya. Terus yakin teu nu disebut wajah di mana disebut wajah? Wajah teh ti luhur ti tempat jalina rambut ka handapna tungtung gado. Ti gigir cepil deui. Sementara mukeun ibu-ibu sok handapkeun gado ka dieu tah. Nya tanu handapkeun gado ora teh tah tutupan. Ke salat mah hadeupeun ka dikeun ke salat mah. Tah seperti itu maksudna. Nya ke anjing salah bahas anjing. Nya. Tah. Jadi amal ngaduk-duk salat ngaduk-duk ketika ayeuna syarat rukunan teu tinemu nya eta salat jelas. Kawas kitu moal ditarima salatna teu sah salatna. Jadi pangsaena amal mah amal nu ditarima ku Allah. Nya. Cek tanitia da pangsaena bulan teh bulan Ramadan. Ramadan ibadah teh ternyata lain gitu. Wa khairus syuhuri
mata tubuh fihi ilallahi taubatan nasuha. Pangsaena bulan nyaeta bulan anu dipake taubat ku anjeun, baik taubatna bener-bener taubat nusanyana. Teu kudu Ramadan. Hayang bulan pangalus nama sing ayeuna bulan Silimulun, bulan Jumat di awal, Jumat di akhir Rajab, asa urang bener-bener taubat ka Allah dina bulan eta bulan pangsaena. Bulan nubuan kali itu bulan Ramadan. Sing ayeuna bulan Silimulun, urang geus taubat unggal poe eta pangsaena bulan. Wa khairul ayyam ma tahruju fihi minad dunya ilallah mu'minan billah. Pangsaena poe nyaeta ketika anjeun kaluar ti dunya, maksudna ketika anjeun maut mawa iman Islam eta pangalusna poe mata. Sing ayeuna getol berjamaah subuh poe Jumaah, unggal poe sedekah poe Jumaah berkah, tapi ketika maut dan suul khotimah naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang sadaya jaga maut husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tiap bulan urang taubat Allah taubatan nasuha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amal ibadah urang tiap ibadah diterima ku Allah sehingga geusan bakal urang jaga di poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.